kalagrag-lagrag kalakai daun kahanap ieu geus diatur ku pangeran. Nu matak ieu teh kudu jadi ilmu keur jalma-jalma anu malalikir. Iya, kulan. Ya. Ta ayeuna fungsina keur urang tadi naon ilmuna yen kasehatan teh mahal. Teh saeutik jalma anu hayang sehat. Laras. Ya. Obat bisa dibeli, dokter bisa dibeli, dokter bisa dibayar, obat bisa dibeli, tapi kesehatan teu bisa dibeli. Dah, eta. Cing inget, urang bisa meuli jam, tapi urang teu bisa meuli waktu. Urang bisa meuli kasur anu ngeunah, tapi urang teu bisa meuli hees. Duh. Nu matak di dieu kodrat irodat tumurbeng alam ieu kasehatan teh urang syukurkeun sabab ieu kanikmatan luar biasa. Nu matak mangpaatkeun ieu kasehatan teh saat sana datang gering. Datang sanika abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi sima pengbukti kaunyupan jenengan Sri Paduka pupu dening ati semaheun abdi sapangesi nagri hamba-hamba sapangesi nagara Gusti Prabu. Pujas teh sampean ditarima pati hatur nuhun geran kalina perkawis naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jembar hapun tenda anu kateda saling maklum pati hatur nuhun Gusti Prabu hatur nuhun atuh ping tigana pancen salira parantos ku kaula di Subadanan ngahaja ngagingsir linggih guru urang sadayana anu payus dipenyung dina madama dihormat ku sadayana mangga pangresana maha guru ti padepokan Sumur Halimun parantos kasondong ngariung jeung urang di dieu Gusti Prabu. Semahaturan rawuh maha guru, haturan rawuh maha guru. Bagja barina sugema asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dina danget ayeuna kaula ngahaja digingsir linggih ka ieu karaton ngan sateu acana neraskeun kana pamaksa dan hidup ngahaja ngundang kaula tipayun kaula salaku warga negara Paranggubarja nyangakeun semua pembakti kaunyupan jenengan salira Raja Negara Paranggubarja. Wah. Salira mah teu kedah nyemah maha guru. Teu kedah nyemah salira. Nya. Da salira teh guru. Salira guru kaula teu kedah nyemah maha guru. Ih. Apaan ieu teh karaton? Ai karaton kauger ku kaaturan karajaan. Ieu teh seueur anu ninggal apalatur nagara salira raja kaula anu payus dipunyung di dama-dama anu payus dihormat ku kaula salaku ais pangampih di ieu nagri raja di ieu nagara tawajiban kaula salaku rakyat dina waktos ayeuna bakti ngabdikeun jadi rajana nu matak pantes tur kewas lamun kaula dina waktu ayeuna nyengakeun semah pangabaktos tubah sakali deui salira mah guru kaula maha guru umargi digingsir linggih ayeuna teh sanes urusan kanagaraan tapi dina waktu ayeuna teh urusan pribadi urang wangsulkeun kana pribadi wae ulah ngange urusan negara kaula asapa maha guru ulah pribadi we
Lumawi tiluan oge di dieu teh masalah pribadi. Mohon. Pribadi ieu mah pribadi maha guru ulah nyeuna karajaan. Nya heug atuh ai kitu onaman. Tai geus wakca balaka mah teu nanaon ai geus ngedalkeun makaula. Ai pribadinya urang pribadi we pangreueun salaku guru ka murid. Tah kitu mah guru-guru tah kitu. Supados teu kagok mah guru. Supados teu kagok lain mah pribadi. Nya ari kitu onaman mah atuh kaula salaku guru. Ngarasa bagja kalayan sugema asa diangkat harkat derajat salaku kolot di ieu karaton. Leres. Timalan maha guru ngan saat sana ngabejakeun pamaksudan hidup ngahaja ngagingsir lingih kaula. Payus tur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urangnya. Timalan maha guru leres. Naon cenapangna urang wajib syukur ka kersana? Jagakeun. Pangna urang wajib syukur ka kersana teh atuh bongan urang-urang kene anu mikabutuh kana kaagungan pangeran cinekna di dieu manusia teh mikabutuh kana nikmat-nikmatna pangeran. Ya eta kula. Boh nikmat gede, boh nikmat leutik ya. Mohon atuh. Timalan maha guru ku bisa ngariung mungpulung bongkok ngaronyok oge ieu teh geus hiji kanikmatan. Di antarana nikmat sehat anu luar biasa ieu mangpaatna gede karasana ku urang. Mohon ulan eta. Dalamun meureunnan dipake gering mah urang teh pamohalan lamun bisa ngariung jiga kieu. Nu matak urang syukurkeun kasehatan ka numur beung alam. Ya, timalan maha guru syukur kanu murbeng alam tina kanikmatan sehat. Luyu jeung katerangan sabab ye syukur teh sabagian tina ibadah anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya nyata moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Timalan maha guru nu matak sariring-diring dumadi sarengkag saparipola boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh kudu jadi ibadah. Lamun teu kitu rugi. Iya. Rugi. Luyu jeung surat wal asri demi wanci manusia aya dina karugian. Itu geuning. Iwa kumaha nu teu rugi iwa ti jalma anu iman tur takwa ka pangeran jeung ngajalankeun amal soleh oge nyebarkeun wasiatan ku hakna. Ya. Timalan kaula nu matak ieu urang saling wasiatan. Syariat nati eya ati ama guru ayeuna hakikatna mati numur beung alam. Leres. Da ama mangan saukur nepikeun ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu ku mamararane. Da cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Pangeran morek nyiksa jeung ngaganjar ka makhlukna lintang ti makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Ya. Timalan maha guru aya sababaraha hiji anu kuduku ama guru ditepikeun mengpeung keneh hirup. Mengpeung keneh. Beres. Balik kana bab syukur anu tadi.
2 tahun kamari urang dibelenggu ku hiji wabah ku hiji sasalat anu kasebut COVID-19 2 tahun kabeh hampir sadunya leres eta kulan teu bisa kamana teu bisa ngajalankeun kabiasaan ngajalankeun kahirupan samistina sabihara sabihari kulantaran ieu wabah virus corona. Tak ayeuna urang cokot hikmahna ku urang dina wabah corona ayeuna sabab naon kajadian anu tumiba ka urang sadayana nu kadeuleu nu karasa nu katempo lamun teu jadi ilmu rugi nu matak cing jadi ilmu sagarupa pagawean oge da kabeh oge ieu teh geus aya dina kungkungan kodrat irodat nu murbeng alam moal aya hiji makhluk anu bakal lepas tina kungkungan kodrat irodatna nu murbeng alam ieu teh parantos aya dina skenario na nu murbeng alam semohon kulan kalagrag-lagrag kalakai daun kahanap ieu geus diatur ku pangeran nu matak ieu teh kudu jadi ilmu keur jalma-jalma anu malalikir iya kulan ya leres timalan maha guru naon menang ilmu 2 tahun kamari sing horeng ngaranna sehat teh mahal ngaranna kasehatan teh mahal teu saeutik dulur-dulur urang kamari dina mangsa nying hareupan wabah virus corona dulur-dulur urang anu ngantunkeun baraya-baraya urang anu perlaya dina mangsa wabah virus corona nu matak urang kudu bersyukur masih kene dibere kasempetan ku nu murbeng alam leres anu parantos ngantunkeun urang doakeun ku urang sadayana mohon eta mudah-mudahan dulur-dulur urang kamari anu parantos ngantunkeun sadayana dina mangsa nying hareupan wabah corona teh mudah-mudahan cing ditetepkeun dina kanikmatan mungguh pangeran dihapunten segala dosana salamina aya dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin tak ayeuna fungsina keur urang tadi naon ilmuna yen kasehatan teh mahal teh saeutik jalma anu hayang sehat leres ya obat bisa dibeli dokter bisa dibeli dokter bisa dibayar obat bisa dibeli tapi kesehatan teu bisa dibeli eta cing inget urang bisa meuli jam tapi urang teu bisa meuli waktu urang bisa meuli kasur anu ngeunah tapi urang teu bisa meuli hees nu matak di dieu kodrat irodat nu murbeng alam ieu kasehatan teh urang syukurkeun sabab ieu kanikmatan luar biasa nu matak mangpaatkeun ieu kasehatan teh saat sana datang gering sok sanajan boh sehat boh gering teh eta teh ladang pikeun ibadah ngan ai gering meureunnan kawates sabab ibadah teh laingan saukur cicing di imah wungkul tapi ibadah teh loba kagiatanana kami micen cucuk di sisi jalan supaya teka tijek ku batur eta ge ibadah ngaranna tak ayeuna ai sehat mah bisa neangan ibadah salian ti eta sanajan gering oge kasup ibadah timalan maha guru nu matak urang syukurkeun ieu kasehatan ti nu murbeng alam sabab naon lamun anjeun nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat bakal tamah deui tapi sabalikna lamun anjeun teu nyukurkeun nikmati kami ajab kami nu leuwih peuri kudu diaku meureun 2 tahun ka tukang teh urang teh teu loba bersyukur monyah-monyah teuing eta kaluli-luli kaluli-luli
kanikmatan ti pangeran sabab naon lamun ditek-tek nepi ka bengek kanikmatan pangeran anu ngancik dina awak urang lamun urang bener-bener nalaahanana geus moal kaitung lobana leres kelan kanikmatan pangeran moal kaetang moal dina awak urang we contona urang buktikeun naon teh ngahajan teu ngiceup ngicep panon ngicep ngahajan teu nya henteu nikmat nya nikmat tu geuning kapopohokeun ya dalamun teu ngicep 2 jam rek kumaha maneh aya we nu dagang ngicep sameliar dibeuli pasti ngarenghap ngahajan teu ngarenghap henteu nikmat nikmat ya hawa gratis gratis mayar henteu nikmat tu geuning iya kulan waduh Gusti Agung nikmat pisan atuh da ngalirna getih dina sajroning awak urang geus teu pipileueun angin ku kodrat jeung irodat nu merbeng alam leres semua nu matak pantas urang kudu wajib syukur ka kersana lamun teu syukur sombong anjeun ngaranna waduh eta dina kasehatan kaduana naon kamari 2 tahun ye biwir dibekem ku masker kudu diaku urang teh kamari loba teuing omong gawe kurang loba teuing ngomongkeun batur loba teuing ngagibah loba teuing sungut nyeri batur sabab naon sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut wah sungut jago sap seukeut-seukeutna pedang moal leuwih seukeut tibatan tungtung letah dah iya sanajis-najisna sungut anjing moal leuwih najis tibatan sungut urang lamun ieu sungut dipake nganyerihatekeun batur sungut ben lumatak jaga tina omongan nenden letah kudu satukangeun akal jeung pikiran mandang ka diri batur teh kudu sarua jeung mandang ka diri sorangan lumatak ngaji ulah kaluar tina diri teh ieu timalan maha guru ta eta salaku papada manusia ayeuna kana masalah kapamimpinan katatanegaraan naon ieu sungut dibelenggu kudu diaku ku anjeun ku urang sakabeh aparatur nagara pang-pangna para pejabat-pejabat boh legislatif boh eksekutif lo kamari teh loba teuing omong loba teuing janji anu terbukti leres eta loba teuing seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan bari prak-prakanana eueuh da rakyat mah teu butuh bawi sungut nu penting mah rakyat mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta rakyat mah sederhana teu loba neko-neko nya nu matak ulah teuing loba omong ulah teuing ngubar janji sabab naon cing inget janji sakali teu ditepati 40 poe salatna moal ditarima ku pangeran eta ge nu sok salat ngomong mun henteu mah tuh waduh jadi janji teh sakali 40 poe moal ditarima salatna moal lain cek kaula ieu cek katerangan ya da kaula menepikeun wungkul digugus syukur henteu kajun sok tingali tina kacamata agama lamun jalir janji hukumna naon nya dosa doraka ya tah kari mikire urang kabeh salaku pamimpin nah tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararupi sedengkeun jalir janji teh kade bahaya jalir janji teh ari jalir janji teh ciri-ciri jalma anu munafik golongan jalma anu munafik teh diantarana jalir janji nah hangeunah rakyat dipingpin ku jelema munafik
Wah. Waduh, ya jalma munafik mah dina kerak neraka ngejedogna ge. Aspala sapilin teh. Gusti nu agung nya. Karasa ngelebok gaji buta. Ya, Ben. Kade kasep rakyat ayeuna geus palalinter. Rakyat ayeuna geus ngalalarti, ulah nyangka bodoh ka masyarakat ayeuna sabab naon rek teu pinter kumaha HP dicecekel unggah poe. HP dicecekel unggah poe masyarakat apa karena informasi-informasi anu up to date. Dina media sosial boh tina IG panginten. Suna maeg boh tina entik ento boh tina sagala rupana bakal aya informasi sakotret kayu api bakal nyebar informasi ke masyarakat nu matak masyarakat ayeuna mah geus palalinter geus moal bisa dibobodo rakyat ayeuna mah nu matak sok buktikeun gawe dengikeun ulah tempo butuh wungkul deket ka rakyat teh. Ulah tempo butuh wungkul deket ka rakyat ka kampung-kampung ulin teh. Ayeuna geus jadi pamimpin kudu mineng ulin ka kampung-kampung, kudu mineng nguriling ka tepi wiring anyacrang ka padesaan. Jadi pamimpin teh lolobana ayeuna mah jadi pamimpin teh anu ulin ka luar negeri. Rek nanahaun. Leres eta. Cenah maka itu teh studi perbandingan teu naon studi perbandingan mah ngan sing inget ya lamun rek nyokot urusan politik urusan kebiasaan na eta disebut anu tadi teh kunjungan naon studi banding ka itu dibawa we sistem ti ditu ka dieu cantang tuh bisa dipakai. Sabab naon ciri sabumi cara sadesa jawada tutung biritna sacarana ngabogaan budaya anu beda-beda da cantang tuh budaya tiri itu dibawa kade cocok jeung urang larap jeung urang sabab naon dipangaruhan ku cuaca dipangaruhan ku lingkungan dipangaruhan ku iklim dipangaruhan ku dahareun bahkan ngawangun ngabentuk sifat tabiat hiji nagara nu matak studi perbandingan mah pamimpin ulah ka luar negeri di dieu we di dieu sok demi kamakmuran masyarakat mah teu kurang-kurang di negara urang boh tina budayana boh sagala rupana leuwih ti negara nulian karing angkat urang sumber daya manusia anu berkualitas sabab naon sanajan di urang sumber daya alam anu masih keneh nyang karuk di negara urang semerimpah luah kabeh eueuh paedahna lamun eueuh sumber daya manusia anu berkualitas pikeun ngawangun sumber daya manusia anu berkualitas naon di antarana naon guru pikeun membentuk manusia anu berkualitas ka hareupna teh di antarana teh guru di antarana teh para guru sabab naon maju mundurna hiji negara maju mundurna hiji negara ditangtukeun ke dunia pendidikan dina pendidikan aya guru nu matak taekeun gaji guru teh Beres jadi guru isuk mah jadi guru pas musarifah taekeun gaji guru teh ulah jomplang teuing hari wakil rakyat kabeli naon pila mobil mewah ai guru motor ge ngiridit loba keneh guru honorer anu geus puluhan tahun sok perhatikeun sabab eta dasarna
salaku diwakilan kudu jadi kolot kadua teh guru teh anak kurang. Waduh Gusti nu agung. Sok taikeun gaji guru teh intensifna teh taikeun meh makmur meh sumanget ngaguruanana. Datungtung nama urusan kamakmuran kaituna supaya luyu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pacarios jeresin nerada kaluar ti lawang selamatan mapai-mapai tamakan situ Madira. Gede tanggung jawabna guru. Kepanasan tegas awat-awat langsung ngajak Geningan aya guru anu teu balik eta mah pribadi. Berai aya kampung. Medang kamu desa medang. Eta mah oknum kade. Da guru teh lain kana jelema kade. Ai guru lain kana jelema ari jelema apa pribadi. Datang guru-guru atuh ustad oge loba anu teu balik. Nya malipir ka sisi pasir. Ngajugjug alas spring gadigasan. Tong boro ustad, tong boro guru, tong boro aparatur negara kena baraleg beda. Oknumna ieu moal lempeng kabeh da oknum disebutkeun teh. Ieu contona Bapak tadi melak peuteuy teh jeung hileudna. Tapi geus jadi peuteuy aya hileudan komo ieu nagara. Pasti loba hileudna tah eta mah hileudna. Tah ayeuna salaku pamimpin urang sadaya pikeun nyintreukan hileud-hileud anu kararitu. Waduh, Gusti, lain Gusti mikir. Teu cukup ku Gusti wungkul. Sok mengpengabogaan kakawasaan, mengpengabogaan wewenang, cing aya mangpaatna jadi pamimpin teh, cing aya mangpaatna jadi aparatur negara teh pikeun kepentingan masyarakat. Ulah nepi ka urang jadi pamimpin geus turun teh atoh para rakyat teh. Urang geus turun teh diomongkeun ku rakyat teh. Ulah nepi ka kitu kuduna lamun anjeun jadi pamimpin di mana lek lungsur ceurik kabeh rakyat. Ta eta pamimpin nu kapake ku masyarakat. Eta Nineng. Gusti nu agung sok jalankeun mengpeung ayeuna luyu poe ayeuna poe anu luar biasa memperingati hari guru. Lain pedah kaula guru anjeun kade. Lain kaula hayang naik gaji kade ye. Kade. Lain udagan gaji mah. Da kaula bagus pangsiun ongko. Ngan ieu mah demi kamaslahatan we. Demi mangpaatna sabab guru luar biasa. Guru digugu jeung ditiru. Kade. Timbalan gede tanggung jawabna. Murid bodoh nyalahkeun ka guru tungtungna teh. Murid teu ceureuh guru deui. Nya pan aya paribasana ge guru kencing narangtung sanes motor nyeurikeun sia teh nyaho. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tak gini. Eta maksud teh. Mata guru oge cing bener-bener salaku pribadina guru kudu temongkeun salaku wibawa guruna. Ya. Komara guruna kudu dijaga ku sakabeh hamba-hamba dina waktu ayeuna. Timbalan. Tah sakitu we ieu mah usulan, mudah-mudahan katarima ku anjeun. Prioritaskeun kepentingan guru. Taikeun darajat harkat darajat guru teh da moal aya presiden, moal aya gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW jeung RT tanpa aya syariatna guru. Da bisa nulis teh syariatna ti guru, bisa maca syariatna ti guru, bisa ngitung syariatna ti guru. Nu matak sok ti ayeuna anjeun salaku raja di negara anu ngabogaan wewenang,
anu ngabogaan hak prerogatif anu mogaan wewenang pikeun nantukeun hiji kabijakan supaya ngangkat harkat derajat nasib guru anu kiwari can keneh walatra di negara urang. Tubah. Nuhun Maha Guru sami-sami kasep. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku salira ku kaula bakal dicatet. Lain dicatet laksanakeun. Lain dicatet laksanakeun. Ya mudah-mudahan margi naon panginten kaula kada padami sareng legislatif eksekutif. Oh sae mangga. Alus sok. Ngan anjeun kudu bisa memperjuangkan kepentingan guru. Timbalan Maha Guru. Tah atuh bisi buri teuing teh aya naon? Cobi. Aya naon hidup teh kasep purwa di kaula digingsir lingit teh. Dia Maha Guru. Panginten ku anjeun kat tingali kaula. Awak kaula kiwari radaga pegangan Maha Guru. Nya kunaon? Kaula teh cek paribasana keur gering nangtung ngalang layung. Berang tega kana dahar peuting tega kana sare. Leuwih waas lamun asup ka kamar guguling nu digugulung. Dipake tilam kaeling Maha Guru. Kunaon kasep? Margi aya kahayang can kasorang anu nyayang dina dada. Cita-cita kaula anu teu acan laksana Maha Guru anu aya ngamarudah dina hate kaula. Ieu. Palain naon kasep? Palain namihan jajahan. Sanes. Palai harta kekayaan anu langkung seueur. Harta kekayaan keur kula teu matak jadi jaminan keur kabagjaan diri kula Maha Guru. Palai naon? Panginten salira uninga. Tiba heula nepi ka ayeuna kaula teh rajangan sakasebut Raja Wungkul. Sedangkan ari raja teh kadah ngakagungan pendamping anu disebut prameswari. Nya. Tapanginten ku salira uninga tiba heula nepi ka ayeuna kaula hirup bubujangan wae. Leres eta. Leres. Tuluy ta ayeuna kaula rek wakca balaka ka salira yen kula teh hayang kawin. Palai nikah laras Maha Guru. Waduh bagja. Kaula rek waca balaka ka salira kaula dina waktos ayeuna. Dina waktos ayeuna kaula rek nyarios ka salira ngeunaan pamaksudan kaula. Wereh kaula teh aya maksad bade garwaan ayeuna mah duh ieu. Ngari ayeuna. Duduh teuing Gusti numur beng Allah. Geningan anak kaula teh hayang kawin bagja kasep bagja. Bagja ieu nu ditunggu-tunggu ti kapungkur di daguan ti bare di baheula di antosan ti bareto. Luar biasa tereh nyate pati. Tereh ngagule kulana. Leres palai nikah saura teh bagja teu sangka geuning murid aing teh normal kene. Leres eta. Palai nikah ka urang mana ge kasep? Na urang Cikuntul. Sanes urang Pagadungan. Sanes Pancakarya. Sanes Tanjung Jaya meureun. Sanes Jaya Negara.
sanes Purwajaya sanes ini apa guru darah dia ya apa nah apaan ayat tu tulisan anak di handap Tang di wartas-wartas atuh. sanes ka urang dia kaulah palai garwa antenya taka urang luar negeri hayang ka non meureun Oh, nya eta. iya urang negara mana kasep nepi ka palai ku salira teh nya eta urang negara Amarta leres atuh eta mah nagara tatangga Caket atuh. bagja kasep bagja saha wanojana anu nepi ka palai ku salira teh kakasihna Dewi Subadra sae nami teh sae kumaha ari Suhartina alus Badra hartina bulan jadi ieu teh pamenteuna jiga bulan purnama tah eta Maha Guru luar biasa Maha Guru leres pamenteuna jiga bulan purnama Maha Guru sahaya gilang gumilang kaya bandingan nana teu aya di negara urang mah sapertos kitu kan atuh lamun kitu mah kaula bade ngilu ngalamarna ngan aya sakedik ganyelan Maha Guru sakedik ganyelan kumaha sakedik ganyelan naon ieu istri naon teh boga salaki Wah. Ulah atuh. boga salaki leres Bagja teu daulat eta. ke ieu teh randa maksudna sanes salakina aya keneh masih kene dipihukum leres jadi maksud anjeun teh wayahna Maha Guru pangmentakeun ka salakina kaula kudu menta ka salakina bener nah saha salakina murid salira saha Arjuna panengahing Pandawa hagetenera hamidana hagetenera hamidana medang ingkang kasawan raja ya ingkang kasawan raja ingkang samya ngalaga jadi salakina teh Arjuna panengahing Pandawa bu Gusti aya bagja teu daulat ai Leres ulah. wayahna pangmentakeun ka Arjuna Maha Guru sabab Arjuna teh pan murid salira sami sareng kaula murid salira wayahna panuhun pangmentakeun Subadra keur kaula Maha Guru ieu teh anjeun teh heureuy atawa naon saha nu heureuy Maha Guru iraha kaula heureuy ya dangukeun ku anjeun kasep tong boro pamajikan Arjuna sanajan lain pamajikan Arjuna sadu mungkuk haram dempak kaula kudu menta pamajikan batu naha nama kejeng naha ye dosa gede anjeun ngaheureuyan pamajikan batur Nya atuh. bakal bahaya anjeun ayeuna nyokot pamajikan batur ye eta teh hak batur sarua we jeung anjeun nyokot hak batur eta teh sawah batur sarua jeung anjeun nyokot sawah batur haram hukumna lamun anjeun ayeuna nyaeta ngaheureuyan awewe anu geus boga salaki da teu bogoh kaula ka salaki lain urusan teu bogoh ka salakina
iya dosa hukumna ajeun nikah hayang ka awewe anu geus boga salaki atuh sawios we urang lain urusan dilamar ae maha guru kaula mah moal gaduh bojo upami sanes ka Subadra leuwih hade jomblo mending kitu we mending jomblo saumur-umur lamun anjeun pamadegan hayang ngaheureuyan pamajikan batur ya komo lamun disokot kana pencak kaki Arjuna teh murid kaula anjeun murid kaula bisa kumaheun pi omongeunana rek dikamanakeun beungeut kaula salaku jadi guru rek ngalunturkeun wibawa jeung komara salaku guru anjeun lamun kitu kayaanana wayana geus culkeun da kumaha ieu nyangker tina hate bogoh kaula ngaranna ge hate dipangpalkeun ge hese nah salah kaula bogoh ka Subadra bogoh bener teu salah bogoh mah teu salah bogoh mah anjeun ka Subadra ngan anu bakal jadi salah teh eta niat anjeun rek nyokot pamajikan batu ya da ai bogoh maka deui ieu mah takdir ai cinta mah takdir ti ilahi cinta mata bakal ngajepret kana hate cinta lamun urang nempo awewe anu bika cinta contohna anjeun ka Subadra bogoh wajar anjeun bogoh ka Subadra anu teu wajar tah ngalengkahna anjeun pikeun nyokot eta Subadra hayang ka Subadra montong teu meunang sok gantian sok loba keneh di dege nu gareulis murid-muridna bapak guru Suganda ge loba keneh nya atuh nu gareulis neng dini anak guru Taslim tah masih keneh ngelengo neng dini Lestari ge geulis atuh eta anak buah wajah brig loba keneh neng Intan Widya Glan cantik anak buah wajah brig madinya di janem meureun ulah kasep hayang ka Subadra kaula maha guru ulah teu meunang haram hukumna aja atuh sawios urang tikahkeun air sawios babatok sia nah kumaha ya anjeun jeung raja teh ibarat kenek jeung supir nunutan geuingkeun ku anjeun lain supir nunutan ngilu nunutan sia hayang 3 brus anjeun nah kumaha anjeun teh maha guru geus ya dengekeun cing nurut ka kaula lamun anjeun masih keneh ngaku guru ka kaula eureun anjeun eta boga kahayang loba keneh awewe mah loba keneh anu lalengoh loba keneh sok dek nu kumaha ayeuna mah loba komo anjeun pangkat raja hayang nu kumaha hayang Subadra babatok sia nepi ka negeri kitu maha guru hayang ka Subadra maha guru hayang ka Subadra karunya maha guru laksanakeun maha guru lamun jelema rek katabrak ku anjeun rek diantar pilih tulungan katabrakna kunaon heula montong nanyakeun kunaon heula mah berarti eta teh katabrak teh bahaya picalakaeun sakira-kira tapi bahayaeun buru-buru tewak tah ge sarua kieu dunya akhirat apa baheula dina zaman Ramayana anu ngaran Rahwana nyokot pamajikan batur Dewi Sinta nyata istrina Batara Rama nepi ka awut-awutan nagarana dulur ancur baraya beak pamili leungit gara-gara nyokot pamajikan batur hayang nurutan kitu anjeun teh kumaha teh eta mah Rahwana baheula eno hoa beureun tigana didongsok-dongsok ku kenek kieu mah ieu lolobana supir didongsok-dongsok ku kenek ieu loba supir beger teh gara-gara kenek lolobana ieu
pasok Pak. laksanakan Maha Guru kaulah palenikah ka Dewi Subadra Maha Guru. Asep panohon maknya kaulah kena sujud harapan anjeun, maknya kaulah kudu sujud ka anjeun, eureun kahayang anjeun ka Subadra. Bila perlu aing sujud ka maneh, bila perlu ulah Maha Guru, ulah sujud ka kaulah rek gugu mual. Widian kaulah yang kawin ka Subadra Maha Guru. Ai kitu onaman geus teu bisa dicarek mangan saukur nepikeun kaulah. Bener, eta. Dihitung geus 3 kali nista maja utama. Lamun anjeun kekepet teu hayang ka Subadra paek tuturkeun hawa nafsu anjeun. Ngawidian lain ngawidian kuma anjeun moal ngaidinan kaula cadung mungkuk harap nempak nepi ka jagat rungkat aing morek ngedinan anjeun kawin kana boga salaki ngan lamun anjeun kekepet ceuk kaula ge tuturkeun hawa nafsu anjeun cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana dosa kaula lamun kaula teu mere papatah ka anjeun. Dosa kaula lamun nempo kamurkaan kaula teu ngelingan ka anjeun. Kaula mah saukur ngelingan sakitu we ti kaula. Diguguheug henteu syukur kajen teuing ngan kaula dina waktos ayeuna bisi kaciwit kulit ka bawa daging sabab anjeun murid kaula pek tuturkeun hawa nafsu ngan cing inget poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu putus hubungan antara murid jeung guru. Wah, baik pileleyan duaan kaula moal nincak di karaton, moal nincak di ieu karajaan pileleyan pek ulah kabawa kaula ngan kaula begeus nepikeun pangeran saksina kaula geus nepikeun sakumaha hukum-hukum para pangeran anu pertela digugu henteu pek kumaha maneh we ngan sakitu we ulah ngaku guru di kaula rek miang kumaha mararaneh we. Waduh Belik tuh. Gusti Maha Guru punung kating ini muli Gusti Benu kon bae antep bagus aki-aki. Hah? Nya tapi panginten moal ka dieu deui. Moal ka dieu dina beak-beas pasti datang di kai. Kayak subuh nyamperkeun ka mobil. Engke ge subuh hareupeun mobil ngejedog. Ya, bade euy ah. Cing salamet di jalan. Nah, are-are. Patih, kaula. Wayahna musabab guru urang teu daekeun ngalamar ka Dewi Subadra, wayahna eueuh di jalan. Hah? Kumaha luang beuli we ka Arjuna. Babatok sia. Moal bisa dibeli. Bade kumaha? Paok. Dipaling, yo beres. Urusan maling memaling kaula bagianana. Tiba heula nepi ka ayeuna kaula maling jamu can kapangi-pangi. Percayakeun ka kaula sabab cita-cita kaula keur leutik hayang jadi copet. Ayeuna waktosna panginten kaula bakal bebela ka salila. Nu penting salila bagja we nikah ka Subadra. Salik-salik we salila. Na anjeun sanggup, nah mah kejeng teu sanggup. Pira maling awewe tenang, pengalaman kalau maling awewe. Urang CR beak ku kaula awewe di pauk. Yakin. Dibere waktu ku aing saminggu. Sabaraha? Saminggu. 2 minggu atulah. Dah kana-kana amah tapi 2 minggu we. Hah? 2 minggu. Saminggu setengah ku aing. Hah? Teu hasil dina mangsa saminggu setengah aing rek nyiapkeun gantungan digantung ku aing di negara. Tuh. Sae banget.
sok sami satengah kaula bakal ngeboyong eta Dewi Subadra ka dieu. Orang paling kana-kana amarta jig kira ini bra kana rumah baju ka rumahku rupina kalau bakal rumah bajing mudah-mudahan Subadra aing teh hayang ngadenge mudah-mudahan yakin hug siap nyawa maneh taruhanana siap lah bekejeung tenang kaula tenang jeger cikundul teh ieu buat salira raja apapun yang terjadi akan kuhadapi. Janji kaula ka salira sabab kaula parantos rumaos kalau diangkat harkat derajat dina waktu ayeuna ku salira ayeuna waktuna kaula pikeun bebela topati jiwa raga hinjau kadikeun demi kasalamatan salira demi kabagdan salira bagja parena sugema dina waktu ayeuna pati bulan harap ditaikeun gaji deui ku aing ditaikeun lagi ku aing moal 100% ditaikeun lagi 300% ku aing lamun Subadra kapoyong ku urang ku maneh pati leres sabab cita-cita kaula hayang oleng panganten jeung Dewi Subadra cita-cita aing rek hajat teh 40 poe 40 peuting aing hajatna ge 40 poe 40 peuting bener rek sagala ditangap ku aing bade nanggap naon nanggap jaipongan bajidor sa ieu nagara dikumpulkeun ku aing nanggap naon deui kuda rengong singa depo ku aing dionang topeng banyet topeng penul ku aing di teang rek nabeuh wayang aing saha dalangna kabeh dalang ku aing ditangap sadayana ditangap kabeh dalang ku aing ditangap beda tempat disatempatkeun ku aing siapkeun lapang 3 hektar mah bade rampak dalang lain cenah masing-masing lalakon kudu beda-beda tapi mainna bareng atuh lieur nu rajo eta nepi hareup ku aing supaya nu rajo teh arutah bade nanggap naon deui rek nanggap dangdut resep salira kana dangdut nya resep aing kana dangdut nya ge beungeut aing kieu beungeut aing preman tapi hate mah ping sanajan beungeut aing preman nempo India lalaju film India mah aing teh kadang-kadang sok ceuri teu salira kana lagu dangdut resep pisan aing kana lagu dangdut lagu naon gala-gala lain aing mati baheula nepi ka ieu nangan hiji-hijina lagu nepi ka resep ku aing lagu dangdut lagu naon goyang domret nu kumaha goyang punten Gusti punten raoseun ya hampura pati sanajan aing raja iker kaadanan ku awewe masuk kadak-kadak jadi rada gelo pangaruh awewe mah pati tong boro-boro anjeun pati tong boro-boro jama biasa sanajan raja kasebutna lamun keur kapengpeongan ku awewe sanajan kasebutna raja gagah ai kapengpeon ku awewe mah geuningan mah rayi duh ieu sok rada jadi ebel rayi sae mangga Gusti bangga wayahna
kasempatan anjeun waktu ayeuna pati harapan kaula ayeuna leungeun anjeun sae mangga rupina moal dengkekeun deui kaula bakal ngajugjugna keur amarta bade nyaeta maling Dewi Sumada jikra ini bragra lumaban jugra lumaku bati rampung daud tutas mangendika katiga skantun pinara bro hamid kaula